bade menelusuri makom keramat anu aya sangkup tanah sareng Kertabumi. Duka apa nya eta teh? Eta teh janten kuwu kasabaraha kapungkurnya di Kertabumi na teh? Anu manawi aya emut Pak? Kuwu kasabaraha kapungkur eta di Kertabumi teh? Anu sa Suta Manggala teh. Kita melewati Sasak Gantung. Anu teh Cibuyut. Bismillahirrahmanirrahim. Sing Bang hiji-hiji Bang. Oyak nomor hiji mah ku urang. Basa keur urang kana Sasak Gantung deui ka mana sih? Barala. Ari itu tanah warga, sawah warga, Pak. Bubudnya. Bubuk naon? Kirinya janggu rame. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum ya ahla diyar. Assalamualaikum ya ahla diyar. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Mama Kiai Raksa Pringgo ieu. Raksa Pringgo teh sepuhna ramana Buyut Suta. Buyut Suta. Pringgo. Siapa tanah namanya tadi? Raksa Pringgo. Raksa. Mama Kiai Raksa Pringgo. Mama Kiai Raksa Pringgo. Kanggo anjeunna Al-Fatihah. Upami nu kadi-kadina ieu Duka teh tarang keluargana tanapi pengikutna meureunnya. Allah Akbar. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Oh iya berarti anu janten pernah jantan kuwu di Kertabumi nyaeta Uyut Suta Manggala. Assalamualaikum ya ahli dia. Jika aya tahunannya Pak dina ieu na? Dina nisana. Oh tuh. Aya anu palihdeuna ya. Sallallahu alaihi wasallam. Nu ieu na siapa? Kan? Sahaya namanya buka. Nyampara heutek kumaha Pak? Mami aya kadek mah gitu. Gitu. Pada saya lah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Izin. Al-Fatihah.
upami anu putuna teh Nah, ieu puterana anu kulon. puterana anu kulon Puterana Uyut Suta. puterana Uyut Suta teh anu mana anu keramik ya Anu kulona. Anu kulona. Anu betana mah istrina. oh jadi ini adalah putra dari Uyut Suta Sawur. yang di sana istrinya upami ieu Mana eta? Hah? Nah, eta mah puterana ieu. oh Itu buka eta mah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon ieu putrana ti ieu namina sapa eta anu ieu namina Ieu Mama Soekarna. Mama Soekarna Ieu teh pemikir lepas mah mak Ganiti itu. Ganiti Nuhun istrina. mohon mung ieu teh makom nu teh putrana tina nu ieu ieu putrana ti Uyut Suta Nuhun. Dan Uyut Suta mah tadi mah putu ieu ge sepuh pa ye Datos lalami. sami batu lagi sareng nu dipayun ieu Makam teh lalami. sareng ieu teh diketahui teh katingal Tepati ayamnya tetararangan poe. alhamdulillah tiasa silaturahmi orang sadayana di dieu izin rahayu kamu sadayana aya di dieu Al-Fatihah a'udzubillahi minasyaitonir rajim mohon margi abdi kamari ngiring izin kalarestan saur salah sawios keterangan aya nu jantenkeun kepala desa Kertabumi kalih anjeunana janten anu ngagagaskeun hiji irigasi anu tiasa ngalir ka dusun desa-desa Kertabumi nyaeta Uyut Suta janten Itu kayak kalaresan makomna teh aya di dieu janten abdi ngadeheus ka dieu ih ieu ge makom ya gitu dah. eta di palih mana eta na makomna eta Dan menuju ka pungkur mah ieu teh sawengi janten irigasi oh ai nu sapalih deui mah ditutup teu kenging gitu. Da bendungan eta ge kana bendungan terowongan eta palingan kan ieu teh di dieu teh tah paling 10 meter Cibuyut teh bade tepung. ohon Pungkur mah ieu hoyong ka tanah ka Cijeung. Ada terowongan ditodongkeun. terowongan ayeuna aya kana terowongan lah Oh, lah tuh gara-gara gitu. Aiku Uyut Suta. mohon mohon Wengi ku nah gelap deui namina. Gaduh serang di dinya paling tiguna. Teu kenging da CF serangna gitu atau. Sawengi ada mah, sawengi ditutup gitu. upami aya keterangan anu balai desa kantos deui paling mana Pak Itu. oh tebih deui teh dieu Nah lebakeun anu nembe pisan serog kana balongsa. Paling. sate acan ke jembatan oh janten balai desa teh di dinya kepungkur atuh pami balai desa di dinya teu acan kota pisan deurgi kaina teh jaminya Oh jalan ge eta gaduh jalan teh anu kamari Ahon. bade lebet ka makam eta teh ka kulon jalur teh anu sok ngarango kuda jamina gitu. Dan terkait hiji deui kaleresan sekitar cerita tina Batu Bonang kaleresan Batu Bonang teh teu aya ternyata makamna masih sakomplek di dinya namun palih kidul nya Pak komplekna teh janten ku abdi ge teu tiasa kasorot da abdi teh ka palih dinya mung
numutkeun sejarahna sagala bangsa ahli seni pernah didinya oge pernah aya nu hoyong tiasa teh dugi ka ngendong-ngendong zaman baheula. Tah ieu salah sawios buktos ketika orang ayeuna hoyong ngejar cita-cita ketika ditekuni tekun jujur tinangtos bakal tiasa terlaksana samping usaha oge doa. Salah sawiosnanya alhamdulillah abdi tiasa ditepangkeun di dieu. Mudah-mudahan ngajantengeun barokah kanggo urang sadayana oge kanu teu acan nambihan terang kanggo urang sadaya dan para pupuhu sesepuh kapungkur nu aya di kecamatan Dijengjing khususna desa Kertabumi tinangtos ngajantenkeun buktos yen salah satu perjuangan sepuh-sepuh kapungkur teh dugi ka ayeuna tiasa terlaksana oge aya katingali kurang gitu. Mohon ieu tado makom mungko Pak. Mungko. Bismillahirrahmanirrahim. Iya deh pas sami ya. Jadi punten. Jadi sakomplek ini semuanya makam-makam buhun semua. Bapak cau asak ya kolot. Sadaya bang. Ari ieu tugu naon Pak ya Pak? Ieu tugu naon? Tugu makom deui ih makom ieu Pak. Tunggu subhanallah. Ieu bener. Ieu mah tos nganggo batu ieu Pak. Ih ieu. Ieu seueur nih. Ini banyak nih makamnya nih. Tuh. Ya heubeul pisan Pak, panjang ya Pak. Panjang ieu mah. Makam lagi panjang tuh dia ka ditu. Tuh. Nganggo jublak. Heeh. Tah janinya Pak. Yang Pak. Hujan. Karena udah mau hujan. Atur nuhun kasadayana. Nuhun. Abdi pamit. Iya, gampang.